Assalamualaikum, Nami Abdi Anissa Sri Mulyani di kelas 10 MP4 mana nyaritakeun babat sumber Bandung sumber karahayuan. Sumber Bandung mere karahayuan ka Rahafat Bandung. Sumber Bandung mere karahayuan ka Dayeuh Bandung. Sumber Bandung rahayuning Dayeuh Bandung. Bandung 25 Mei 1811. Raden Adipati Wiranata Kusuma II. Kawasna teu loba anu apal kana tulisan di luhur. Eta tulisan teh mangrupa prasasti nu jadi titimangsa ayeuna sumber Bandung. Dina eta prasasti jelas bisa ditulis sumber Bandung mere karahayuan karahayat Bandung. Sumber Bandung teh mangrupa cika bakal lahir jeung ngadegna kota Bandung nepi ka ayeuna. Hanjakalna ayeuna sumber Bandung teh teu loba dipikanyaho bah ku urang Bandung sorangan, bah ku urang ti luar Bandung. Padahal lamun ditilik tina sairahna sumber Bandung teh perenahna di pasar kota Bandung. Sumber Bandung dijieun ku Adipati Wiranata Kusuma II dina tanggal 25 Mei 1811. Teu jauh teh eta tempat diwangun oge Masjid Agung Pendopo Bupati jeung alun-alun. Kiwari sumber Bandung teh perenahna ditukangkeun kantor PLN cabang Jabar Banten Jalan Cikapundung Timur Bandung atawa kurang leuwih 100 meter wetaneun alun-alun Bandung tur pagedeng-gedeng jeung Jalan Asia Afrika Bandung. Parenahna memang rada nyikur lantaran kehalangan ku gedung PLIN. Padahal munggeus di jugjug mah sumber Bandung teh ayana di wewengkon bagian tukang gedung PLN PA engkus-kus nadi. Anu nyesepuhan di sumber Bandung waktu jumeneng keneh dina tahun kusi nyaritakeun sajarahna. Cenah ge kieu cek ujaring carita sumber Bandung teh didamel ku Bupati Bandung kadua Raden Adipati Wiranata Kusuma II. Harita samulina ti Subang kairing ku para penggawa Raden Adipati Wiranata Kusuma II reus di hiji leuweung anu dipikamaksud leuweung dina ieu tulisannya eta tempat anu ayeuna jadi sumber Bandung teh. Punah naik ka wuwuh terus jeung karti tempat anu tebih Raden Adipati Wiranata Kusuma II nyarandekeun salirana kana hiji tangkal gede. Teteken nu dicandakna ditancepkeun kana taneuh ajeng anjeunna mah kulem ditungguan ku para penggawa satyana. Kira-kira menang sapanyepahan Raden Adipati Wiranata Kusuma II lugay ngadeg teras nyambut tetekna. Barang teteken dicabut tina urut tetekan teh ngaburial cai. Cek ujaring carita salah saurang penggawa tumanya gamparan gening tina tiras tetekan teh kaluar cai. Dupi eta cai naon? Nya eta cai sumur Bandung. Cai anu isuk jaganing geto bakal jadi kahirupan jeung kaharayuan urang Bandung. Waler Raden Adipati Wiranata Kusuma II. Satuluyna cenah ku kasakten Raden Adipati Wiranata Kusuma nu jelas henteu samanea dina waktu sapeuting urut tetekan teh dijadikeun sumur teu aya anu apal kalayan pasti sabaraha jero sumber Bandung teh. Ngan anu geus pasti kaahengan sumber Bandung teh tiba heula nepikeun ka ayeuna caina teu fungsi saat jeung teu kapangaruh ku cai solokan Cikapundung nu nyawataneunana tur kawates ku tembok gedung PLN cai sumur Bandung can nembrang heurang lian ti eta. Nibaca ti sumur Bandung teh bisa sagawayah kudu tertib jeung ditiba ku jalma anu dipercaya ku sesepuh atau harita paengkus-kusna di teh atawa jalma anu geus biasa. Timbana ember leutik disambung ku tali lapia anu panjangna kurang leuwih 1,5 meter. Sakitu carita babad sumber Bandung sumber karahayuan ti Abi. Hapunten bilih aya kalepatan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.